i'lam kanyahokeun ku anjeun i'lam rohima mugi mikawelas ka anjeun saha Allahu Gusti Allah anahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah yan bagi peryogi likulli syari'in pikeun setiap anu tumandang pipanin dina hiji pan ilmu dina hiji warna ilmu naon ayatakallama yen nyarioskeun ieu kullu syari' alal basmalati kana kalimah basmalah bima ku perkara eusina ma ilmu yunasibu anu mantesan ieu ma alpanna kana warna ilmu al masyru'a nu digelarkeun pihi dina ieu ma wafaan kana nyumponan bihakil basmalati kana hakna basmalah wa bihakil panni jeung kana hakna pan al masyru'i nu digelarkeun naon pihi ieu pan wasyuru'u sareng ari tumandang al ana dina waktu ayeuna eta pipan ni tasawufi dina cabang ilmu dina pan ilmu tasawuf payan bagi mangka peryogi awalan dina mimitina anubina kana yen ngajelaskeun kami nubayyina yen ngajelaskeun kami haddahu kana patokan tasawuf wa maudu'ahu jeung kana sasaran tasawuf wa baqiyatal mabadi jeung kana sasesana pirang-pirang mabadi pirang-pirang persiapan sumanul hiku tuluy nyusulan kami dalika kana ieu mabadi bitakallumi kana nyarioskeun alal basmalati kana basmalah panakulu mangka nyarios kami samemeh kana eusi kitab di dieu mah diuningakeun heula secara langsung ku musannif mabadi ilmu tasawuf lamun dina ilmu tasawuf sejen ente teu manggih mabadi tinggal ieu dina kifayatul azkiyah aya mabadi ilmu tasawuf ta ieu sina ilam kanyaokeun ku anjeun rahima mugi mikarohma mikawelas ka anjeun sallo Gusti Allah anna sayaktosna kalakuan sareng tingkah yan bagi eta peryogi likuli syari'in pikeun setiap nu tumandang pipanin dina hiji panon aya takalama yen nyaritakeun ieu kullu syari' alal basmalati kana basmalah bima ku perkara yunasibu nu mantesan ma alpana kana pan al masyru' anu digelarkeun pihi dina ma wafaan kana nyumponan bihakil basmalati kana hakna basmalah wa bihaqi fanil masyru'i jeung kana hakna pan nu digelarkeun naon pihi ieu pan wasyuru'u jeung ari tumandang al ana dina waktu ayeuna pipani tasawuf eta dina pan ilmu tasawuf payan bagi mangka peryogi awalan dina mitina naon anu nubayyina yen ngajelaskeun kami haddahu kana patokan tasawuf wa maudu'ahu
jeung kana sasaran tasawuf wa baqiyatal mabadi jeung kana sasesana pirang-pirang persiapan. Sumanul hiku tuluy nyusulan kami dalika kana mabadi bitakallumi ku nyaritakeun alal basmalati kana basmalah. Panakulu mangka ngucap kami urang baca. Amma hadduhu anapon ari patokan tasawuf pahuwa mangka ari ieu had ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatu haddamimatu wal hamidatu. Ilmun eta hiji ilmu yu'rafu nu dikanyahokeun bihi ku ieu ilmu naon ahwalun nafsi pirang-pirang tingkah hate. Wasifatuha jeung pirang-pirang sifatna ieu nafsu addamimatu anu tercela nu dihina. Wal hamidatu jeung anu dipuji. Hiji tah patokanan. Wa amma maudu'uhu jeung anapun ari sasaran ilmu tasawuf. Pahuwa mangka ari ieu maudu'an nafsu eta nafsu. Min haitsuma tina sakirana perkara. Ya'rodu anyar ieu emak laha kana ieu nafsu binal ahwali tina pirang-pirang tingkah wasifati jeung pirang-pirang sifat. Wa ma samratuhu tilu jeung anapun ari buahna tasawuf pahiya mangkari samroh atawa sulu eta nepi bihi ku ieu ilmu ila takhliyatil qalbi kana ngosongkeunana hate anil agyari ti pirang-pirang makhluk wa tahliyatahu jeung kana mapaesan ieu ilmu kana mapaesan qalbu bimusyahadatil malakil ghafari kana nyaksina pangeran anu maha panghampura anu maha ngahampura. Bimusyahadati malakil ghafari kana nyaksina pangeran nu maha ngahampura.
Opat wa amma hukmuhu anapun ari hukumna tasawuf bahwa mangkari ieu hukum al wujubul aini eta wajib ain ala kulli mukallafin ka setiap jalma mukallaf wajalika sareng ari ieu wujubul ain kam li annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah kama eta sapertos perkara yajibun wajib naon ta'limu mangajina perkara yaslihu anu ngaluskeun yuslihu nu ngaluskeun ieu emak al-zahiro kana zahir kadzalika eta nya kitu deui wajib ain yajib wajib naon ta'limu ma nganyahokeun perkara yuslihu anu ngaluskeun ieu ma al batina kana batin ilmu nu ngaluskeun dohir ilmu fikih teh di wajib diaji ilmu nu ngaluskeun batin oge wajib diaji dohir fikih batin tasawuf 5 wa ma padluhu jeung anapun ari kaunggulan tasawuf bahwa mangkari padlun pauqonuhu eta ngaluhuran ieu tasawuf ala sairil ulumi kana sasesana pirang-pirang ilmu min jihati annahu tina jihad sanyana ieu tasawuf yusilu eta nganepikeun ieu tasawuf ilama kana perkara dukira nu dicaritakeun. Nomor 1 loina wa amman nisbatuhu jeung anapun ari nisbatna ieu tasawuf lil ulumi kana pirang-pirang ilmu. Fahiya mangkari ieu nisbat anau sanyana ieu ilmu teh atawa tasawuf teh aslu kulli ilmin eta pokok saban-saban ilmu. Wa ma jeung ari perkara siwahu nu salianti ieu ilmu parun eta teh cabang. Wa nisbatuhu jeung ari nisbatna ieu tasawuf lil batini kana batin. Kanisbatil fikhi eta sapertos nisbatna fikih ila zahiri kana zahir. Wa amma wadi'uhu jeung anapun ari pirang-pirang nu mernahkeun tasawuf. Pahum ari itu wadi'uh al-a'immatu eta pirang-pirang imam al-a'yani al-a'yanu al-a'immatul a'yanu al-a'immatu eta pirang-pirang imam al-a'yanu anu ningali al-arifuna anu ma'rifat ieu sadayana bi rabbihim ka pangerana ieu a'immah almanana anu seueur maparina almanana anu seueur maparina. Wa ammas timdaduhu jeung anapun ari panyokotan tasawuf bahwa ari istimdad eta min kalamillahi tina dawuh Allah wa kalami rasulihi jeung cariosan rasulna Allah sayyidi waladi adnan tegesna jungjunan putrana Adnan sallallahu alaihi wasallam wa zawil yaqini jeung nu ngagaduhan kayakinan wal irfani sareng irfan. Wa amma masailuhu jeung anapun ari pirang-pirang masalah tasawuf pahiya mangka ari ieu masail kodoyahu eta pirang-pirang patokan tasawuf
Amma badi ilmu tasawuf anu 10. Hiji patokanana ilmun yurapu bihi awalun nafsi wasifatuha damimatu hamidatu ilmu nganyahokeun pirang-pirang tingkah hate rek nu hade rek nu goreng. Nu kadua mauduna nyaeta nafsu urang. Nu katilu buahna bisa nepi kana ngosongkeun hate tina makhluk jeung mapaesan hate bisa nyaksen Allah. Nu kaopat hukum ngaji kana ieu ilmu teh wajib ain. Teu beda sapertikeun urang ngaji fikih jang ngurus dohir. Tasawuf oge wajib jang ngurus batin. Nomor salajengna fadlun kaunggulanana nyaeta ngaluhuran sakabeh ilmu nisbat jeung ilmu nu sejen. Ari ilmu tasawuf asal kul setiap ilmu nu sejenna cabang. Nisbatna ilmu kana batin saperti nisbatna fikih kana zahir. Nu tadi teh zahir diurus ku fikih, batin diurus ku tasawuf. Saha nu marnahkeun ieu ilmu pirang-pirang imam anu terpilih anu parantos ma'rifat lamun di golongan urang nu dijadikeun rujukan teh kahiji Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, kakenal Imam Ghazali. Anu kadua Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Eta nu jadi rujukan Imam Ahlus Sunnah dina ilmu tasawuf. Imam Ghazali terus Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad nu ngaran Sohihuddinnya jeung Risalatul Muawan. Sareng imam-imam tasawuf nu sanesna. Kemudian ayeuna panyokotanana tina naon nya jelas Al-Qur'an hadis. Masalahna nyaeta patokan anu bakal dijelaskeun ku ilmu tasawuf ieu. Maka saur musannif idza alimta di mana nyaho anjeun dalika kana ieu mabadi payuqalu mangka dicarioskeun saha inna syari'a sanyana anu merenahkeun tegasna nabi syari di dinya amaro miwarang ieu syari bil badaati kana ngawitan bil basmalati ku bismillah fi kulli amrin dina setiap urusan dina setiap perkara dibalin anu ngandung kaalusan li anna fil ibtitahi karna sanyana dina bubuka biha ku ieu basmalah barokatun ari aya kaberkahan azimatun anu gede wa ni'matun jeung aya nikmat jasimatun anu agung waqtida'u jeung ngamimitian bil kitabil bil kutubil manzilati kalawan pirang-pirang kitab nu dilungsurkeun minallahi ti Gusti Allah Ta'ala pakaannahu mangkas sapertos sayaktos nakalakuan sareng tingkah subhanahu ma suci Allah wa ta'ala malur Allah yaqulu eta nyarios Allah ya ibadi wahai pirang-pirang hamba kaula iftatahu kudu kaarajeun kabeh bismi ku jenengan kaula
mubtadiina bari anu ngamimitian kabeh takunu tah bukti aranjeun kabeh bihi ku ieu ibtidah muhtadina eta nu dituduhkeun sadayana wa ila ridoi eta jeung kana ridho kaula wasilina eta anu nepi kabeh wa ansukhti jeung tina bendu kaula mubadina eta dijauhkeun kabeh wa mimma jeung eta tetep ti sapalihna perkara ya ta'allaku nu cumantel ieu ma bil basmalati kana basmalah minal ma'ani tina pirang-pirang nikmat adaki koti anu jero ma ari perkara kila nu diucapkeun ieu ma innal ba'a sanyana bahaullahi eta kaagungan Allah makna ba ya keur ngabahas bismillah ya ba nu aya dina bismi maknana bahaullah kaagungan Allah wasinu jeung ari huruf sin sanaullahi kaluhuran Allah wal mimu jeung ari mim bismi majdullahi eta kaagungan Allah wakila jeung dicarioskeun deui alba'u ari ba baka utta ibina eta ceurikna pirang-pirang anu tobat wasinu jeung arisin eta sahwul gopilina pohona pirang-pirang nu paroho wal mimu jeung ari mim magfiratuhu eta pangapunten Allah lil mudnibina pikeun anu gawe dosa kabeh wa qala sareng nyarios sabadu sufiyati sapalihna ahli sufi jadi makna bismi ceuk nu kahiji ba'na bahaullah sina sanaullah mimna majdullah ceuk nu kadua ba'na baka utaibin sina sahwul gopilin mimna magfiratuhu lil mudnibin waqala sareng nyarios saha ba'du sufiyah sapalih ahli tasawuf Allahu ari lapan Allah li ahli sopa pikeun ahli bersih Allahu ari Allah li ahli sopa eta pikeun ahli bersih Ar-Rahmanu lapan Ar-Rahman li ahli luapa pikeun ahli nyumponan Ar-Rahimu ari Rahim li ahli jipa pikeun ahli bedegong wa qalu jeung nyararios ieu sufiyah auda'a nitipkeun saha Allahu Allah jami'al ulumi kana sakabeh pirang-pirang ilmu fil ba'i dina ba aibi dawuh Allah tegasna ku kaula kana nu geus bukti naon ma perkara kana nu geus bukti ieu mah bi kana makana wabi jeung ku kaula yakunu nu bakal bukti naon ma perkara
yakunu nu bakal bukti ieu mah nu ayeuna nu geus ku Allah nu ayeuna eukeur jeung nu bakal oge ku Allah. Pawujudul awalimi jeung ari ayana pirang-pirang ilmu bi eta ku kawasana kaula. Walaisa jeung teu aya ligoiri pikeun lian kaula naon wujudun bangsa aya hakikiun nu hakiki illa bil ismi kecuali ku jenengan. Wahwa sareng ari ieu laisa ligoiri makna qaulihim eta makna cariosan sufiah. Manadzartu teu ningali kuring bisain dina hiji perkara illa waraaitu kecuali ningali kuring Allah ka Allah bihi dina ieu syai au kibalahu atawa dipayuneun Allah. Wal hikmatu jeung ari hikmahna pi annallaha dina sayakosna Allah ja'ala eta ngajantenkeun Allah ibtitahal basmalati kana buka na bismillah bil ba'i ku huruf ba. Kunaon bismillah dikawitan ku ba henteu ku huruf nu sejer ieu hikmahna duna goiriha teu kulian tiba minal hurufi nyatana tina pirang-pirang huruf. Wa asqata sareng ngaragragkeun Allah alali pakana alif minismi tina lapad ismi dasarna ma ismun wasama yausimu isman tuluy diragragkeun dieuweukeun alifna. Wa ja'ala sareng ngajantenkeun Allah bimakaniha dina tempatna ieu alif al-ba'a kana ba. Kunaon alifna dipikeun ba diayakeun ismi jadi bismi li'annahu karna sanyana ieu ba harfus syafawi eta huruf syafawi mimbat ni syafa tina beuteung naon syafa teh biwir kaluarna kan ti dinya moal bisa ngucapkeun ba lamun baham teu dibuka. Sok ucapkeun ba tapi ulah muka moal bisa. Tanpa tihu narima kabuka bihi ku ieu ba naon asyafatu biwir. Kalawan perkara latan patihu nu teu narima muka ieu syafa bigoirihi kuliati ieu huruf. Walidalika jeung kulantaran kitu kana bukti naon awalun pitahi pamin mimiti kabukana biwir azaroti nu lembut al insaniyati nu bangsa manusia fi ahdin dina perjanjian alastu birabbikum eta lapad alastu fi ahdi alastu birabbikum dina perjanjian lapad alastu birabbikum Al-Qur'an eta teh baheula di alam ruh alastu saur Allah alastu nah lain kuring teh birabbikum eta pangeran aranjeun kabeh bil ba'i kalawan nganggo ba fi jawabin dina fi jawabi bala dina jawab lapad bala ceuk urang baheula bala kantenan Gusti Allah eta dina surah Al-A'raf alastu birabbikum qalu bala syahidna kitu aslina ayat
Wa inna jeung sayaktosna ieu ba maksuratun eta dikasrohkeun abadan dina salawasna. Palam makanat mangka samang sabuktos piha eta tetep dina ieu ba naon al kasratu kasroh wal inkisaru jeung pecah pisurati dina bentuk wal makna jeung ari maknana wajadtu eta manggihan kaula syarofal indiyati kana mulyana sasandingan minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala kama sapertos perkara qala anu ngadawuh Allah ana ingdal munkasirati qulubuhum ana ari kuring saur Allah ingdal munkasirati eta dina nalika peupeus naon qulubuhum pirang-pirang hatena munkasir. Wa qala sareng ngadawuh Nabi alaihi salatu wassalam man tawaddo'a lillahi rafa'ahu man ari saha jalma tawaddo'a eta nu tawadu ieu man handap asor DP lillahi ka Allah rafa'a tah ngangkat Allah ku ka man bi khilafil alifi kalawan beda jeung alif fa inna piha mangkasanyana tetep dina alif tarfa'an ari kumuluhur wataksuron jeung sombong watatawulan jeung pinter palidalika mangka kulantaran kitu uskutot diragragkeun alif sumal mukhtaru tuluy ari nu dipilih eta anna kalimatallahi sayaktosna kalimah Allah ya ari Allah eta al ismul a'damu jenengan anu agung ismul a'dam jarang anu mesek nepi ka kieu subhanallah wallahu a'lam bishawab. Rabbana